warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng Sim Abdi Ade Nuri dina acara Warta Sunda. Sim Abdi bade ngadugikeun hiji warta nyaeta kajadian dibongkarna makam di daerah Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya tanggal 7 November 2018. Supados langkung jelas, hayu urang tingali ka lokasi. Kecamatan Cikatomas, Pakemitan, Kabupaten Tasikmalaya digegerkeun ku ayana dibongkarna makam. Makam anu dibongkar seueurna 20 langkung nu kapena ku warga. Kaayaan makam kondisina kabuka di palbah mastakana hungkul. Dina puluhan makam anu dibongkar teu aya mayit anu leungit, tapi palebah mastakana mayit anu digali pas dipariksa ku warga. Motif dibongkarna makam acan kaungkap ku saha-sahana. Puluhan makam anu dibongkar tos ditutup deui ku warga satempat. Warga tos ngalaporkeun kajadian dibongkarna makam ka Polsek Cikatomas. Sakieu bae warta ti Sim Abdi anu tiasa didugikeun. Sim Abdi Ade Nuri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.